Selik paduduan. Nye. Yang kopi. Kopi. Udah dikocekeun. Pergi dong. Sup sorangan. Kaluman ulah batur ngobrol. Sahana ya? Si Jayan. Saya kan dia sama kanang sup mah. Ampun ah. Kopi. Gandeng atuh kopi segala yeuh beakeun anu tadi tah can beak. Atuh ieu mah kopi nu isu ieu Ajeun mah. duitna. Geus eta we. Unting. Lain ieu nu anyar. Teu nu anyar ya kopina. Ih. Ingat teuing. Kopi geus gaaleun beureuk ku aing kudu diuyup deui ieu. Naon emang kamu kuat di dinya. Naon? Ka mana Nobita? Aing hayang nguseup jayanya. Cenah nguseup we pegawai teh. Bener yakin moal mal ilu. Aing kaluman sorangan mau batur curhat atuh. Panok lagi eueuh ayeuna mah kumaha? Belum lagi saraat teh mah lodo. Di Cimuntur di situ atuh. Temelak oge loba di ditu mah. Boleh lah, ayo lah. Daripada bungang-bungong si kapat kembang di dia di imah. Hayu we umak kamu tepara rugo. Emang tuh lihat. Penggerokan lain ini mah hiya. Kan aya geus debrol teh cek aing genan. Heukeun raya meureun. Sakeun gawe naon ki? Teu ngadekeun cai aing saat tadi itu duh. Lah, sorangan mah cai gede ayo we dibebenerkeun. Oh. Lu panteu kaajangan aing ka ditu leutik. Nu digedekeun mah pola pikir ki ulah ayo we cai. Tah, benerkeun pola pikir sorangan ki. Pikir aing kumaha gitu darasan mah aing bener. Lihat tadi bang. Palingan kudu pola pikir aing nu digedekeun. Sendal get dibalik aing kunyuk palingan tepet tadi aing. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Aduh, bosan muatan gitu euy. Seburit ya. Mojoh aja sakieu. Sorangan mengajak kalian isu betul saya motor sorangan di mana? Motor. Hah? Motor kumaha pan aing mah leumpang nya tau gina. Lempang kumaha? Leumpang pero ku aina neangar sepot kudu 6 motor atuh sok Oh maksudnya ti dia ka dituna pira kuek lempang? leumpang atuh ieu teh olahraga Najis teuing aing kudu lempang mah kemudian aing meureun beuki surut awak aing meureun. Masa eta nu aya ame teh ieu teuing ieu. Wah, atuh ulah lempang kana motor capek jauh teuing. Astaga, manja-manja teuing atuh. Lihat atuh Bang Nangan. Oh sakitu wae Cenah aing kudu lempang mah. Jangan ojek we. Heeh. Aing kudu lempang mah koplok. Iya, kumaha aing mun sok meureukeun gede capek aing. Bu. Woi. Kadu ieu. Ka mana jalana? Kakabona tuh eta mah jayana ojek kumaha. Pakalan we ka handap tah ka dinya tah. Lihat. Ojek ka handap ka dinya tah. Ieu sok mah ieu batu ka kanan ieu ka kiri sudah. Ban aing teh naho aing jalana lah. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Kemana Kemana aku pergi. Ojek ka mana, Jang? Reka mana gitu? Lah, lo bating nanya tuh. Ojek ka marana ojek? Aing butuh ojek. Ada sia aing teka deui ku sia ya aing numpang dina motor. Aduh, dina motor kadeuleu ku aing genan badalin dina odong-odong sia teh. Itu tadi ge kadeuleu ku aing pan sia keur naik motor. Ka mana indung bapana ya? Aduh, sia kalah ngalonyeng. Kalah nanyakeun indung bapak aing. Heuh, nanya bapak manehna ka mana? Bapak maneh teh ojek lain. Ai sia ek naon ieu? Ek ngojek apa ek tatanya hungkul?
Kalau kabeki Ngalon ngalon yang budak budak. teh. Geus di bejana yang teh butuh ojek. Bapak siana ka mana? Ngojek moal bapak manehna? Aduh, kades ya. Bapak teh ngojek katanya hungkul. Galak nih budak. Kebalik tuh. Ya. Ngonjok koplok teh. SCT saha sih sebenarnya budak leutik eta saha? Aing ieu tukang ojek ye. Aduh, Cek ngojek naon? ngomong kita tadi atuh sia teh. Atuh lain ngomong kita tadi panuing teh butuh ojek. Sia tetanya wae. Da sia loba tetanya tuh dah. Kalau nanyakeun bapak aing segala, kos aing budak leutik wae. Budak leutik. Sia. Mang, urang antar ka situ ke itu, Mang. Sabaraha ojek? Sabaraha? Tah, kitu atuh. Sok ngojek mah. Aing mah ngojek teh tarifna tergantung berat badan. Tergantung berat badan kumaha. Serangan seberapa kilo? Aing 70 genep. Yang 78. Sekintal setengah anjing. Kumaha itu? Usah kintal setengah sabaraha we ini duaan. Sok kali sakilona 2000. Hitung we ku sia. Atuh 200.000 anjing. 100.000-an. Lah kumaha? Kira-kira wae prak ngojek ka situ wae geunang 300.000. Cip mau sih teh. Sia. Geus sok erek ngojek mah. Mun majig lempang ditu. Wah tuh lah mahal-mahal teuing nek kabida-bina teuing pira ka situ wae geunang meuni 300.000 meuni salabatan naik. Naon kereta api nu Wus ya teh. eta heuh. Beli mota. Kemudian geus 100 kilo beas wae kudu di kilo ieu kumaha? Aduh sia. Geus lalempang geus sia lalempang. Aing teu narima konsumen anu matak berbelit-belit. Sekali itu lalempang we. Bisa tawar-tawar acan goblok. Bisa lempang lah tadi tuh ke situ. Ulah leumpang kumaha anjing. Kadi itu teh jauh we sia. Aya 15 kilo mah najis teuing aing kudu leumpang mah. Daripada ieu nanti mayar kudu 100.000 ojek mah. Ulah mahal-mahal teuing, geus ayeuna mah tengah-tengah wae 150.000. Baik teu. Sadalapan aing. Aduh, ampun teuing aing. Ieu penumpang aya merejit-merejit teuing. Erek moal. Geus sok lah ngalarisan aing. Aing ngalarisan deui masuk bawa. Turun turun geuningan heunna bawa. Sok bawa. Heuh sok bawa. Pan aing mah ngojegeun motor na hungkul. Aing si anak aing berbelit-belit eta tadi. Sia teh. Geus aing nu kudu nu mawa deui ieu. Heuh sok buru. Anjing. Sok aing. Kang ojek teh haram jadah ieu mah koplok. Ya bayaranna mahal jabannya aing nu kudu mawa keneh ieu mah koplokna teh. Heh, aing aing kudu mayar ieu mah. Aing depan motor teh ngeunaheun patut kieu. Sia teh jeung kudu dipangangkatkeun dicari turun sorangan. Bisa berapa ieu bayarna? Ya. Apaan tadi sia geus ngomong 150-eun. Siang di kede. Kapan aing nu mawa sorangan teh meuni potongan pisan, eueuh diskonna. Pake diskonna tuh pan aing nu mawa. Geus aing tayang apal. Pokona 150-eun. Hap. Aing teu nampak geus. Kiuriskeun. Balagana ieu. Kutu air Tah, kieu teh. buru. Sampai gocap tadi. Tah, weng geus bayar 150. Sip. Lumayan ngalarisan euy. Geus. Nuhun ya. Nuhun. Siap nuhun cing menang. Heeh. Ye. Goblok anjing ieu mah pemaksaan ieu bicara nama aing. Pemalakan sia. Aya aing balikna kumaha nya? Aman. Kadia penting. Kadia. Naon atuh? Serius ya Mamang. Aduh. Pan bieu geus dibayar ku aing geus dibuka hutang. Pas. Kadia lah serius. Ampun, naon deui wae atuh. Sabarkan. Aing. Naon? Aing sia ge Naon? Ayo aing balik kumaha ieu. Kumaha naonna? Pan aing teu bisa mawana ieu. Urusan di dinya lah, karep teuing. Harap teuing. Aing jaban geus dicekok 150.000. Urusan di dinya arek balik mah. Urusan aing mah. Aing Pas. kusep. Sabodo. Sabodo. Hari daek nungguan ke balik ke peuting. Tungguannya di dieu. Tungguan. Mang ieu mah. Tungguan we. Tungguan main kena bagi jam 1 peuting. Heeh.
Aing kumaha ieu balik. Aing kudu nungguan di dieu. Ah. Aduh, aing kumaha balik ieu. Ieu can alang geus wae di nungusep lagi. Aing geus jam 10. Ieu ada bangarare di.